Assalamualaikum sadayana. Sampurasun warga Telu. Ayeuna urang nuju di pikiran rakyat. Nah, dinten ieu kelompok urang bade ngawawancara Dr. Rashid Andi selaku pemimpin redaksi Galura Wilujeng Nyangseni. Nepangkeun simkuring wasta Rosid Abi profesi mah ya wartawan, sutradara teater, penulis, pengarang, komplit pokoknya apa. Jabatan di dia minangka nama pemimpin redaksi di surat kabar mingguan Galura dalam bahasa Sunda nu pikiran rakyat. Sareng oge pangasuh rubrik sastra pertemuan kecil di pikiran rakyat. Awal karir mah harusan di SMP kene ka sanggar teater Bel Kapungkur mah teater dan remaja dan teater Bel tidinya seberapa kali nyutradaraan teater terus oge ngiring lajeng ngiring grup naon cara kasudanologi nu kasudaan eta mah di teater gelanggang remaja mah Kapungkur teater Bel eta teh dina bahasa Indonesia teaterna teh pagelaranna teh tah lebet ka cara kasudanologi tahun 88 genep ngarutan ngadu cara kasudanologi terus oge aya TVRI harita ini TVRI stasiun Bandung aya mah TVRI Jabar ya mah geus si sabaraha acara di TVRI geus si aya Prahmen teh drama pondok. Nah, eta Prahmen televisi namina di bahasa Sunda. Terus oge naon namina teh tos Prahmen oge aya sisindiran. Janten sisindiran teh upami ayeuna tos ditayangkeun di mana-mana, tos pagelaran di mana-mana Kapungkur mah eta teh dikawitan ku cara kasudanologi di TVRI teh. Tos sisindiran aya di sinetron. Janten harita giring kana grup cara kasudanologi teh ngagarap segala rupi, ya tidak main sinetronna, main dramana, terus di bahasa Sunda sareng bahasa Indonesia. Tanu sareng bahasa Indonesia mah harita aya karena di Anemer Bangkong sareng para Berita Rusadi terus oge seueur lah satu sen eta mah. Eta mah ari profesi mah paling teh terlepas tina naon pemberangkatan ditincakan ngawitan resep maca Kapungkur resep maca novel boh sastra novel pop Kapungkur anu aya nu disebat judulna teh bangsa nu sastra nama upami bahasa Indonesia mah aya Siti Nurbaya kan aya Layar Terkembang aya Tenggelamnya kapal Van der Wijk eta dibacaan eta teh abdi nuju SMP keneh kelas 1 novel pokna ge sami dibacaan harita Duta Cinta dari SMA no karya Edi Iskandar terus oge aya Puspa Indah Taman Hati ya seueur lah aya Ali Topan Anak Jalanan ayeuna salurusna diulang deui di filmkeun deui lah tah eta teh nuju kelas 1 SMP dugi ka kelas 2 SMP keneh dugi ka tiasa nyobian ngadamel
cerita bersambung, cerita nyambung lah, cerita bersambung anu dimuat harita di buletin sekolah, buletin SMP sareng naonnya sareng buletin sareng majalah dinding sambil sekali ditempelkeun gitu. Jadi tidinya aya motivasi kamu teras nulis ya, ngarang. Jadi akhirnya ya gitu panginten sanes bakat salah sama, tapi pada ku resep ya, resep maca ya. Tiga berus tah kadinya. Tiga berus kadinya. Momen anu paling diingat mah paling teh heureuy-heureuina versi teater saja. Heureuy-heureuina versi teater. Aya nu teater teu? Iya Pak. Aya nya di sekolah. Iya. Teater naon sekolah? Tisti. Oh, Tisti. Tulus teater. Ya. Nah, main beberapa kali di Rumentang Sia, di Taman Budaya, terus di mana-mana lah tamannya. Kalau di luar kota, itu tetap oleh aya naon, aya heureuyna. Aya heureuyna. Harita penitanya anu sok diingat wae dugi ka ayeuna tapi jadi pikalucueun. Sempurna teh jadi naon caritana teh jadi polisi tukang mabok. Caritana teh polisi tukang mabok. Tah eta teh aya dialog lagi seueur pisan, dialog teh seueur pisan. Dina carita Ayub abad 20 judulna teh karya Archibald MacLeish. Eta teh pas lebet ka ari biasa latihan masuk ku naon Ciherang atau napi Cintek biasa. Hari harita lebet pas main urang rencangan teh rada jahil gitu. Si botol teh geus siana bener-bener gitu. Bener-bener ku eta ku naon minuman keras gitu. Dah biasa latihan teh nya, biasa latihan. Ari pas main teh laras eta mah ya. Pan aya adegan anu keur susurian gitu mah. Pas di tengah gitu tah si ieu teh. Eta bener pas ningali ka ieu teh ka gigireun. Keur jalan serikeun pak dina akhirnya ya dihajakeun we maksud dihajakeun teh ieu na gitu naon actingna gitu. Tapi ieu mah teu dituluykeun da naon lamun main dina naon nyaan bari di tengah seueur gitu bisi hilang kesadaran gitu nya, hilang kesadaran. Seueur samanya. Kapungkur jantan idola teh Kapungkur mah Bae Surendra terang tuh. Bae Surendra penyair biasa di Google, biasa di dilari tos almarhum sih terkenal eta teh penyair oge pemain drama mengidolakan ajeuna di SMP kan nih lantaran sering bacaan ieu nya karyana gitu jantan idola tah dina hiji waktu mah dina ieu dina hate hayang pisan nepungan Bae Surendra. Akhirnya eta tiasa naon tiasa kawujudkeun pas abdi jadi wartawan. Jadi wartawan aya manfaatkeun kitu wawancara Bae Surendra. Satos eta teh semurah kali pada Bae Surendra dugi ka mondok di Bumina. Abdi teh dugi ka mondok di Bumina harita nuju anjeunna nuju garapan Sarion Fals kantata takwa aya katos nguping kantata takwa kan sair-sair anu Rendra teh dianggo ku Iwan Fals judulna aya kesaksian terus aya papan doblang eta teh di dieu tinggal dina naon dina YouTube ge eta teh karya Bae Surendra tah dugi ka wawancara tapi diajak mondok ku Rendra dugi ka dua wengi lah mondok di Bumina.
tantangan anu dihadapi yang penting menghadapi tapi mayunan jalmi-jalmi anu kadang-kadang alim diwawancara. Sering anu gitu teh. Sering ayah terus almarhum ya ayah seniman anu tadi teh apa aja. Da ayah anu sombong kadang-kadang tapi ayah oge anu naon namanya kita ramah. Anu sombong tapi anjeunna terkenal. Ya mau tidak mau lah ya orang ya kedah ieu gitu. Kedah kadang-kadang nyelehan gitu, nyelehan. Orang teu nepi ka sarwana gitu. Kadang-kadang kumaha ieu mayunanana. Da tantangan anu paling ageung mah tantangan ndalukeun diri pribadi gitu salerosna mah. Tah eta paling di antarana. Memang ada sih. Pernah ada tapi sekarang enggak. Pernah ada. Kalau dulu kan saya masih darah budak ya. Jadi kadang-kadang rada dilawan gitu. Dulu mah gitu, tapi akhirnya mah diacukeun we gitu. Diacukeun artinya sekarang nya ayeuna gitu, ayeuna teu seueur tantangan itu tehnya kayak ya paling penting lantaran ayeuna mah abdi panjenengan dunia abdi tos ngalegaan gitu. Hartosna ngalegaan teh abdi aktif di mana-mana gitu. Aktif di mana-mana, di sastra aktif. Di teater turun langsung gitu. Di film sami di studio gitu. Jantan gaul teh jadi langsung ngalegaan. Ada kapung kurma nuju zaman eta tempatnya lega gitu. Jadi kadang-kadang aya nu ieu teh naon aya nu sirik atau tapi kumaha teh kadang-kadang da teu wawuh ieu. Jadi rada wanian kapung kurma gitu. Ayeuna mah kan karena gitu. Karena komodei pun kan sanes ieu teh foto-foto si kuring, foto-foto ya aya di mana-mana gitu. Kalau mah di Google ya pilari lah Nami Rosid aya gitu terus ada abi gitu. Yang harusnya sanes sombong sanes naon. Tapi hal eta teh jadi ka dieu teh naonnya jadi pengendali gitu, pengendali. Orang teh ternyata geus rada ieu lah geus aya dikenal ku batur. Jadi orang teh kudu rada ngerem ya gitu. Nah eta hal aya etana lah aya remna ieu mah gitu. Saya butuhnya. Tapi iya Pak, kulantaran damel teh di nu memang bidangna jadi teu ngarasa bosan. Jadi aya papatah ieu cintailah kerjaanmu dengan seikhlasnya, dengan keikhlasan. Nah, abdi oge kitu mencintai pekerjaan dan keikhlasan lantaran memang nggak pada hanya resep tadina gitu. Pada hanya resep tadi itu resep resep tulis resep karena kesenian resep. Akhirnya begitu orang ansur dunia gitu terjadi bosan gitu, terjadi jenuh. Itu gitu ya memang. Nerbitkeun buku sareng ngayakeun di pagelaran. Eta karesep. Karesep teh dina arti tiap tahun pasti aya karya teater no digarap. Ngumpulkeun para pemain, latihan itu proses anu paling salahsa, proses paling mengasihkan lah gitu. Jadi yuk kumpul orang latihan, tah naskahna orang reading gerak latihan pas pagelaran gitu. Jadi aya rasa nu ieu gitu. Nah eta meureun daun undangan atau salajengna menghasilkan beberapa karya lagi dalam bidang teater maupun karya sastra gitu. Eta paling gitu. Ya, kalau adik-adik
anu aya minat dina hiji bidang nah eta marik jerat tulis dina bentuk cerpen atanapi puisi atanapi anu hoyong ancur dina bidang kesenian atanapi naon bae rek olahraga bae naon ulah bosenan kedah teras di leukeunna dugi ka cita-cita urang tiasa kahontang ulah pegat harapan teras semangat tetap lagi ternyata motivasi adik-adik sadaya.